sok tinggal itu namun melak pare tebar coba di bener dina jadi buruk weh cep danur molakaran panas tanah na panas angin na panas buruk itu kubra kain nama jadi angat tuh deh dah mesti zaman jadi nama jerwe itu maka alhamdulillah baru udah kain nama lawan tadi deh tadi capek itu udah jadi kan namun melak jauh kalau bagi lama kudu bulan salapan sok cobaan melak jauh bulan salapan itu kalah wah ini loh maksud utar atur negara nyampe kan jalan dan semula melak bulan 11 buruk gitu deh jom bakal lagi nah gitu kalau ayo masalah mungan begitu tani melak pare sangsara lamun dipakai ke udah kainan tapi ayo bahala mah ada kesapalan kena aturan emang gitu nya Pak jadi tukang tani panjangna akar pare teh kahanap sarua jeung panjangna daun kagigir sarua jeung panjangna daun eta akar pare lamun tepung akar nu dapuran ieu jeung dapuran ieu geus moal panjang adi pare mah pasti bakal reuneuh berkah ka ituna itu masak baheula mah ukuran pare teh minimal paling sedikit 40 cm itu teh dan udah kayak nama lebar jeroknya gitu kene madak lamun ngawalajar mancongkeun pacul kasebut belum pacul norol di mata wakal diangkat timpakeun deui kitu nu baheula mancongkeun pacul teh cam cenah teh mong kene gelungna angkat deui cam deui can ngareungit mah gelung pacul teh wakal diangkat itu eta nu baheula matak parena teh kakarek beres ngarame teh budak saadi mah geus teu katemong dina galengan akarna panjang, tanggalna ge panjang. Ayeuna kumaha capan molotok kana kura-kura nyaprene cep danur teh sajeung kade bijil. Nya palena ge nu panjang. Aya mah 16 siki masiki ge. Itu karek bener hejo geus nanyakeun banar jeung 2 minggu di tanah ge lah. Nanti we kok jeung jagatna. Itu jadi bedana antara takdir jeung ditakdirkeun takdir mah aman lamun ditakdirkeun mah resiko kasuk jodoh sarua lamun jodoh ditakdirkeun ku Allah taala jodoh anu takdir Allah moal samsara Allah moal nepungkeun hiji lalaki jeung awewe lamun teu seimbang antara kemampuan lalaki jeung kemampuan awewe cek timimiti diakadan teh nepi ka kiamat tara aya pasea aman menang nyaruakeun di dituna tapi lamun jodoh nak pilihan urang nah pilihan urang eta disebut resiko teh atuh urang halus ye mah ya awewe teh salat daek ngaji daek awas boh budak lalaki boh budak awewe lamun keur lalengos daek ngaji daek salat eta lain hartina aya ka daek tapi iklan supaya aya nu meuli dan ngaji urang laki mah eureun salat aya teh jadi salat teh eta mah keur nanawarkeun bungkus oh tinggal kene sarewatana maju ulah tong beriklan batana tuh mah baheula ku guru pengaruh pesantren jang mana ayam gua kita antuk gila ayam boleh itu melodar iya juga jenah harapan kita lamun ku Allah diberi takdir tepung jodoh mana Allah yang kumaha nah lamun ku Allah diberi jodoh awewe ya jodoh abdi terus awewe jodohna lain laki sudah nyambung boleh jeung takdir mah antu manek neangan awewe anu tuas uluna itu sabda laki mah jelema gede amat ulah sekali ditimpuk dia ngalung buyuk jadi urang hayang keneh deuleu lamun ditujuh poe ayeuna teh teu naon tah eta rasa teh penasaran guru kana jalan maju kayak ieu mah kakarek jadi protes gering di mana lagi Buddha lagi nasi urang masak nuruk sakit piring jeung cewek itu udah ditimpung ke depan rusak itu dia itu kalau boga opat dan piringnya beras ku bubuk eta kurang jelas itu
Jadi lamun jodoh di Allah Ta'ala mah munam nurunkeun ti sawarga penyesuaian antara kemampuan urang jeung awewe trek rumah tangga teh. Logikana ayeuna lamun urang usaha meunang duit 10.000 misalnya. Sumping teh pasikeun ka istrina, "Neng, nyai ya Kang tas usaha ku Allah dirijian meunang 10.000." Merengkel leungeun awewe teh sujud. Itu ngajerit kalau ta'ala alhamdulillah nuhun Gusti cacakan abdi ukur ngesot-ngesot bujur di imah tapi itu oleh dirijian we ku Gusti melalui saroga abdi itu lalaki mikeuna duit 10.000 bakal ramai cimanon lalaki Gusti lamun abdi usahana gede mah moal sakieu mere duit ke pemajikan teh tak eta ciri jodoh pasti jodoh takdir Allah Ta'ala itu lain dibere 10.000 ngigir sadar henteu lalaki itu barang berebet nah eta mah jodoh pipaseun eta jodoh kaya urang itu sama berarti pada lalaki itu jangan kurang eling kan pemere 10.000 saja laingan menang sakitu udah bisa mahan kunaon da eling lalaki ge itu ada mah diberi 10.000 saja menang rasa kitu pan gede nama beak di jalan untung aya sesana ge teu dibeakeun kabeh itu iya di pasihan 10.000 sujud isi alhamdulillah nuhun Gusti pira abdi kuyak-kuyak di imah itu Allah teh oleh ngarijian itu lalaki namikeun kitu Gusti lamun abdi agung usahana mah agung milikna agung hasil usahana moal sakieu ka pamajikan teh merena bila perlu opat tanggungan itu papada menang 7 kali ke sapoe 7 tanggungan di arung gua bisa wewe kudu kira aku tegeran itu jarang bere 10.000 kalah ngijir dibere 20.000 tibang direret itu nepi ka dibere 50.000 di tampanan beri murelem hari akang ya teh mereka sadar gitu ya sudah ini pakus baik ku ajian berbeda biak 75 ayeuna ngan diberi 50 kamana sore deh itu cekurang atuh 50.000 ge lalaki mah mere da teh lain uang salah teh lain bapakna dengan teh kalau ada anyar segitu ge mere ah bener bisa gitu disesakeun teh akan kabeh masih dikombrokan keneh wae nek teh joget kumaha pereupna salakina bukan disesa-sesa malah dijibri itu laki-laki itu dijodoh lain pasti mah awe jam 3 geus koreja tudang kop kana sisuhanun kop kana kumahanun jeung budak mewek ongko sibuk di dapur ngejo lalakina heese deh kicep jago jelema soleh teh apa jelema soleh waduh kan aing gudang wayah kieu da moal aya manfaatna itu aing mah soleh mah berpikir kana manfaat wae lamun awewe geus sibuk mah tijanari kapaneurinakeun kacungcungnakeun kikiplik itu merenang hidan kejo asyupna temus ke kamar kakak jelma soleh sadar guna ayeuna mah udah bermanfaat jelma soleh udah gaduh inna gue sabab ngamuk kejo dia merenang asyupna dikiplikan jadi ketika kamar teh pohodeun teh si bengejuan acan langsung kena kejo teh dihuapkeun poho jelema kakarek hudang aja mah huapkeun kejo itu puguh rasana ban itu rasaan teh acah puguh dahdir meureunna itu kakarek sahuap kaduana teh panulak cangkeng nunjuk pandaweuna itu Aisyah becus itu ngejo teh
Geuning kieu seueur adah keneh lain ka jo adah keneh teu si beungeut jadi kesan teh kaduana berpikir awe teh budakna pujan hari kukuk nyamuknya suhan jeung urus budak kongkon teh kaasa kejo atuh tinggal ngahuapkeun deui mah tong sok rudet dah huapkeun hanas adah keneh sopankeun deui moal lila amun eling jadi mah mung hayang pasea terus salah. Jauh, di mana nih kasih warga jelma gitu? Dari ngangen, aina misalnya kurang uyah, jual sini, kiu, jadi siapa ngangen teh, tiis, gitu nah, udah kang, ini uyahan, atau jadi orang bilang melulukan, dengan obat ganu, malah kudu nanggung, kurang uyah, banyak uyah. Dasar kudu pidora kaeun kurang uyah oge nyangereng iya dia juga teh wedes jadi awe teh ya wedes mah teu mangangeun nu udang hees gitu lagi coba jadi urang rumah tangga teh ibadah ka mana jurusanana kitu salah kieu salah awewe diberi duit lain awewe lalaki awewe mangejokeun salah itu sakitu sok dileuwihan ge tina agama awewe mah kadang-kadang saur pamogetna nyi eta waneng wayahna kusaha kami maneh kerapat ayeuna ka desa pangnempokeun cenah sawah inget judulna eta ceuk salaki urang teh bu pangnempokeun sawah ulah dileuwihan sakalo ge lamun eta salat subuh 2 rakaat kita hayang 4 rakaat 2 rakaat geus we eta baru jelema taat kana aturan. Aina lamun ibu saya jalan ke pangnempokeun sawah, tempo we di kajauhan, anu dikengek urung kudu kita lagi kita nempo. Gitu. Jadi lamun ditambahan kurang nyanyian ongkos, semua bola ganjaran, sampai aja parenta. Gitu. Kadang lalakina, nyi di tempo sawah teh ditingali ti kajauhan, kumanya urung. Teu salah. Kamu nak pakai agama tu menang dileuwihan tu menang dikurangan. Salat subuh 2 rakaat itu kalau ikut taket hayang teh kan jadi 2 rakaat. Jangan belum jadi juri menditamahan. Gitu. Cara ke pangnempokeun kebonnya tempo we tong deukeun ngaranna ge asal ka tempo we dina gawir oge di aya gitu lah. Itu lamun kina-kina. Itu kata lain heureuy hakikat agama kitu kudu ngempar jarang je mah itu jeung mungeun ada bener gitu teh mun awewe ka sawah komo-komo dititah teu dititah ke panhidang nya datang ka sawah langsung ngaramet ngayuman moal boga kanyaran bu mesin 7 poe 7 peuting bisa pas ngaramet oge nah itu saha Daroh mah di mana istri ngagaduhan caroge itu aya tugas mandi ge sebenarnya mah hakikatna mah samoal bersih teh ya mandina tuangna itu teh kudu dihuapan wajigan teh dalam hayang jadi ibadah mah gitu ieu mah ngejo kudu ku batur beri jeung salah terus kudu ku baturna mana antu adul amanah Inna woha ya'murukum antu adul amanata ila ahliha sing inget pengantin istri anjende itu bidadari kurang sawarga asli nama lain dia bagaimana halus tadi nama itu nama itu hantu sabab merunturun di sawarga ke alam dunia kakepuk angin barat alah jadi kia pemerintahan halus asli nama itu nama itu nya apa we lamun ditemongkeun aslina di warga turun ke alam dunia moal aya lalaki hiru warikul adat tingalina kitab lamun salana bidadari nu urut di warga digantungkeun di lawang langit anu kahiji sina ayun-ayunan maka jelema salam dunia moal aya nu lempang tungkul kabeh tangah nu ojek supir nu macul nu ngarit oge bakal tangah nempo calana bidadari anu urutna ragra ke alam dunia 4 miliar noel aja deh calana urut eta bidadari mah nepi ka kitu bagian coba hayangnya holancingan ibu-ibu isukan gunung
Mereka dari jalan. Lah, tukang ojek mau ngaliwat kalinya. Balik dari kejadian dari tadi ke Kasemalang. Wah, ngapul 50. Itu. Nah, alhamdulillah mah. Nangku sabab lah menuju bidadari diturunkan ke alam dunia muaya jelema nu mampu ningali. Nah, matak bidadari teh diasupkeun kana wadah nu aya di alam dunia. Milu asup kana badan jelema. Eta mata geluk sakrama cangkangna ya mata pada dasar hakikatna kulit daging urat tulang lain jelema tapi wadah jelema itu di mana jalma geus teu betah dina wadahna keluar disebut maot ta jalma mah nu bijil ta eta jelema mah mata teu aya jelema paeh aya ge jelema mah maot itu paeh jeung maot beda ya beda ai paeh mah tamat riwayat sapi muning entong hayam nah ya eta paeh cirina teu aya kelanjutan ka ituna teu aya agama nyebutkeun di alam barzah malaikat nanya muning paeh eueuh nah saha teu ka ditu nah saha muning sapi entong hayam teu ka dari itu nyahoon datang ke alam barzah mah moal nanyakeun gede mah ngeuleut kabeh teh langsung disentak. Moal buka mending ngapareun daripada disentak aing. Mending itu batak mending mah ulah ka ditu. Sangekeun disentak. Nya. Itu ai jelema mah sok rada bedegong aja jelema. Hayang nyaho wae tempo panggih mah soang. Ini aina jelema doraka datang lol ke alam barzah datang ka ditu. Lamun malaikat munkar nakir katingalina ku jelema doraka kuncu nu nolona wungkul 40 genep berubahna 40 sentian. Itu nanya marbu kaca kuncu lagi jeung kalaletrek ya panggih di dieu mah moal anu lagi. Itu makanya urang kakarek jol itu pinahkeun di dieu ka alam barzah jol ka ditu tinggalkeun ku sararea jol malaikat nu unjuna nololo gitu mual buka untung coba lagi kalau mau cacakan namun diberi lawan dari tiga nobros itu kan hadena tetangga waspada datang lalu di kalau murah di pinggiran nek pinggiran ayo batu ge ere ye kejarangan di situ madak duk dak ge wah nu nyahoan ge kadang-kadang jelema awam itu teu percaya ngaritakeun situasi alam kubur itu sok aya baru gitu muncul ustad dina ceramah bawa dina rotinan kade bapak ibu di alam kubur teh aya malaikat munkar nakir kabayangnya pak jelema capek meureun kok ngabutuh tiga cumponan dari ustad ceramah nyaritakeun munkar nakir nada nongong lagi di jalan kau yang ustad kehang orang yang udah kenal nyaki ilmu agama nah sudah cara mah kadang-kadang wahid matung ke ditu misalkan kain desa kan itu mungkin kamanehna padahal ilmu kan teh kamanehna ieu mah nyaritakeun ilmu kana pas kabeneran jeung badan urang lain berarti kiai ustad jangan apalin kana lampah hakikatna mah ngelingan bising kitu tah akibat kieu komo jelema baheula mah Pak aya jelema geus mau ngahaji disebutna ge Pak Haji we Ibu Haji meditna teu katulungan itu tatangga ge geus guluhun itu di kaji medit kekek gede gitu pas ngaji di Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam Pak lamun urang boga harta bana heuh teu di jakatan jaga teh lamun pare misalna ayeuna 1 ton jakatna sakintal Allah moal ngitung kintal tapi nu bakal dihitung teh biji parena sakintal 1 juta kira-kira teh parena engkena bakal jadi oleh cocok dina sasigina teh ayeuna lamun sakarung bakal ngabuktikan bogana enak saji ayo ini ngerakeun can bubar barang bubar sama jual teh ngomong-ngomong nya aja Muhammad kain kan banyak enak ya itu sila teh kumpulkeun tetanggana
jadi kumpulkan kunubung harga pandai medit lumayan betul cina tetangga kan dari aja 2 RT mah ayo naon cina Pak Haji lah aing tadi tas roti enak tangan ajar kita cina Syekh Muhammad di jero kubur ditanya aku malaikat tadi itu wajah cina tetangga terus wah gitu jadi mau baheula terus ayeuna kumaha cai nama aing hayang bukti kesorangan terus pamieunkeun kuburan jeung ka lain itu tapi ulah disarokeun jeung nu pae aing dah hirup itu berelolongkrang aya ka ieu mana bukan ada ya pengen gelombang yang naon aing luang jangke tapi bere we tina percing ngogok mah kaluhur we make pararon make tamang bisinya aya malaikat ku aing kenyang buru-buru bisa kali deui bisa mau nam kata-kata tuh kan jelema makan 2 liter kayak gini mah dia pakaian di luar wah sebut baik dari buruhan dia penting diarung dia juga ya jadi kepastian kan romang gitu gede masa wujudna jangan pagi sakit wujudna asal bisa jongkok kayak wujudna di ruang nanti kau sepuyung coba lah di gomang make palet gitu make tamang maksudnya di mana nya datang malaikat dan kumaha dikenyang tamangna keur ngaruang keneh oge keur ngadedet tamang teh mesti kenyang-kenyang antep kita sangat malah hoplos jadi teh kaya wadah sebenarnya aya meureun tamang teh dik tetangga igat barali ke tetangga teh itu untuk kadang ngeduk-duk nah di jero nah kene isukna di teang mesti tamang teh mau belum dibetot ayo aja ulang kali dikali dari rasa wis ora lempeng cuk manehna teh nek dimompo tapi dikali kali jadi teh kesisian kuburan dijabak-jabak teh nya wis tamat gitu ngandrak penasaran terus jelema saya teh malawa emel urang buyur di dugana tulisun dulu teh ku saya teh ya beneran kira-kira dia bae di buyur mah kebulusan beneran ore ya dong mabur ayo teh lupa dalam kaimah teh geus sepunten deui pantona ditunggal coplok bakat kesawan derdek bus ka jero kamar ngagulung maneh ku kasur itu terkadang menghulu-hulu nacan datang majikanana Pak Haji cenah kunaon meni ripuh sih entong makanannya lain sok keneh cewek di mana aing geus buji cenah gulungan tanya urang 7 poe ngagulung we ku kasur kakaret bijil-bijil geus 7 poe kumaha cenah Pak Haji bener naon anu diomongkeun ku Muhammad teh nyata naon Haji jujur nyata we di alam kubur teh bener aya nu nanya teh datang ka aing ngan ieu tatangga bener hianat ya aing tong dilepaskeun tamangna ke ku aing kanya alah dikeplos jadi aing teh kanya ohan berat aing bro aing bare sama berat namanya itu terus kumaha Haji ayo nama bener kudu loba kaadean gila nu malaikat datang ka aing kakarek salang apa yang can kadenge ngomong naon aing geus sok manten langsung lempeng itu dilempengkeun ku itu teu ngalempeng maneh gitu kakak pilih bapak ibu anu cepet santen aya di alam kubur anu naros tapi ini ngaruang maneh rawon teheran terus berada gomteng gitu terus aya nu kitu we usul swarga wis ka ditu we neraka dulu aya cuman gitu da emang aya begitu tadina itu nyaritakeun alam kubur kalau sudah nyarekan can geus ka ditu encan terubuhan ku aing gede saya Allah gitu dan jelema bodoh mana orang-orang kita percaya tanpa bukti
Sanajan nyaritakeun ilmu Allah sa Al-Qur'an 30 juz bukti mah digibri jelema bodoh mah. Kekeh kudu bukti tiba hulana kana kitu. Itu. Dalam Ustaz bisa ngebuktikan karena ilmu Allah kabeh ge moal banget jelema. Sakali nyebutkeun hayya ala sholat ge numben ge mau burung biji ya. Itu burung marilu ya mau bener-bener numpet dan cuman ya dengan denge itu namanya sulit keur ngabuktikan anak itu hanya sebatas keterangan tak ya haram tak ya wajib ya haram ya wajib mau ditanya kuno bodoh air ladang haram kumaha akan neraka ciba aing hayang nyaho so aku bisa dihidupin gitu ciba langat teh itu jangan baheula gitu Nabi Idris nya nabi ongkoh, nya rasul ongkoh, ditanya langsung ke Allah. Idris percaya ndak surga neraka tuh? Nabi Idris langsung ke Allah. Idris percaya di surga jeung neraka tuh? Kajaba lamun abdi nempoh kieu nah Nabi Idris ka kitu. Kusul ku malaikat Jibril bawa ke neraka 1 kilometer dekat ngajojot turun teu bisa ngajar. Ku bau jeung panasna neraka. Direret ku malaikat teh kana ngabubrak teh eling. Gitu. Malaikat ya yang nyawa neraka teh jauh kena ke kalau ngarepok teu eling 200 tahun itu cagerkeun deui ku Allah hirupkeun berai benda ini percaya ndak aya neraka teh percaya nah ada jauh keneh cek ah pokona percaya mau lagi gusur saja itu teh wae mah kalah mabur serangan dari melaan makanya Nabi itu jangkungna teh 87 meter batak lumpat nanti tarik beri ku RT kan lolos teka beli ngurus capak-capaknya ajan diberi ku RT nya teka beli kan enggak sampai RT nya janjian nah ayo malaikat mah nyantai ye bisa jam 1/2 kakaret malaikat lugai nuturkeun itu Nabi Idris 87 meter lumpat turun-turun 1 jam 1/2 tutulkeun ku malaikat salengkah kaduana teh kaliwat 5 kilometer itu cuma 2 lengkah teh ku malaikat itu batak barang Nabi Idris go ka perapatan teh malaikat mah geus di ditu tu malaikat di mana heula jeung geus mereka karek leuwaseun geus uwa geus gitu itu ya Ibadah dia jangan dia jawab, apa dulu? Adik kata jangan ada buat video, biar protein mencoba teromong. Nah, sebabnya, sebab malaikat Jibril melalui jangkung jabatan Nabi Idris. Itu dampal sampean malaikat Jibril itu sabulah nate rubah nawai 14 provinsi. Itu 14 provinsi itu sabulah teh. Dan masakan malaikatnya itu malaikat kedua dapat 17 provinsi itu nah maka tadi nama tadi asal mereka dia naik coram jadi ditarik mantap ya bahaya itu nanti ke tempat bang coraman maju oh kaidak jumlahnya 14 provinsi sebelah aku malah mundur ke jiling wah jadi lotok yang membalik paling kalinya pengantin jadilah kaidak yang mengantin itu ditanya aku Allah ini percaya ayah neraka berjantan padahal kan terkunci nete percaya ke sawarga itu Nabi Idris coba aja deh turunan anak lebih kain aja deh kurang-kurang begitu kamu coba cari hayya ala sholat kurang kebangga-bangga gogorowokan dari tidur usia sholat turunan itu ada deh ibu-ibu sinar rutin nyaho aja neka sawah penting ayah kere dari turunan ada malengnya kan kiamat mah macam mana lagi tong aneh mana video ada ibu-ibu orang rutin apun teh bosa cuma penting ada neka sawah turunan eta ada dia mah tinggal situ itu udah ambil pusing ada widi kena pokok ramana sareng ibuna syukuran dina ieu wengi wirehna anjeunna parates ngalepaskeun amanah ya lain syukuran ngawinkeun udagan hakiki mah ya tapi syukuran qad al amanah
Angkot al amanah teh anak teh lain nu indung lain nu bapak teu aya jelema nu mampu nyeun jelema. Jadi budak teh meunang nyieun Allah ti ka bapakna teh mi HP. Tapi Allah mere tugas ka bapakna nu dibantuan ku indungna teh saumur hirup. Ngadep ka dewasa, pina dewasa rumah tangga. Maka di mana ngagaduhan putra di akadan disemet di akadan eta cek Allah qot al amanah. Ingat ayeuna mah lain anak tapi sana. Teu aya kewajiban indung bapak mere dahar mamulikeun baju ka anak nu geus rumah tangga ulah. Lain nyewa dasarna ngadidik. Kitu ilmu mah, ya. Mun bisa mah dirawatan di imah urang ge ulah. Beres di akadan berokok-okok sia ini. Nah, lain anak dengan lawan yang dirawatan wae geus tatangga ambrukeun ka imah urang kabeh. Qot al amanah dengan itu. Eta ngadidik ngaranna. Ai dirawatan mah anak moal eling-eling sok nepi ka mana ge. Ngangenakeun we. Coba berpikir orang, ya orang boga imah teh lain menang bulung, boga pelur, tapi keanggus dengan jual kebon. Aina anak kurang boro-boro ka mang nyieunkeun, mantuan nyieun oge ngaduk mung keur nya di imah. Ini teh geus anggeus mah ngajedogna di kamar panghareupna eta nu mantuan teh. Anak nu pangedena di kamar panghareupna, anak nu kadua kamar tengah. Nu bungsu di kamar nu katilu, nu babak belur neangan modal ke imah nama geus teu kabagian kamar. Ngajedogna di jeung beurit di goa. Atuh we da kolot diidep ku anak. Itu maka Allah qot al amanah beres di akadan bolo kotokeun qot al amanah lain anak dubahkeun maka kamar hareup lowong. Pinah nu panengah ke kamar hareup, nu bungsu pinah ke kamar tengah, bapakna moal ngahiji jeung beurit asup ka kamar anu katilu. La azidannakum ka arek bakal karasa tambah-tambah kesenangan. Teu jeung beurit teuing kakara ayeuna saan kamar bubuhan geus totos kentengna. Kawin nu kadua borokotokeun nu bungsu ka kamar hareup bapakna pindah ka kamar tengah. Eta nu kitu lajidannakum tambah-tambah kanikmatan. Ngejo moal pati loba teuing, imah moal pati heureun teuing. Urang geus di kamar tengah. Gitu. Kawin nu bungsu talapung. Kandong dirawatan wae. Sinyieuna keneh ge urang sakitu geus heuras-heuras wae. Ada geus nepi ka gede rek dirawatan keneh da kira ngareng apa-apana. Nu bungsu tong dililakeun kawin ayeuna Salasa jam 8 jam 10 teu geus di imah. Ih, sira ini ka mana we? Ajeuna karunya tong karunya. Itu ngawarah cina mikir itu hayang boga di imah nyieun da urang teh lain panimu. Eta ngaranna ngadidik moal boga di imah atuh budak teh dikukut wae terus mah. Itu mata kumaha kadeuman nu bungsu penting rumah tangga cuma hayang nyen imah kumaha supaya bapak we. Mah wae gitu mah otakan bejus. Itu renalian duitnya di mana neangan da urang teh wah nolakan di langit. Itu maka kalau aya budak lol nek datang ke urang tutupan dari gande da mau belum nek nyium duit masih mau ngawesok. Udah berita geus subuh urang nyesa ladang maju-maju acan kumanehna. Ayeuna geus ganjing budak rek nyenta di talapung. Ira nek mikir bapana tuh. Itu, ada mau bade di gugu agama mangga. Akhirnya hayang kasiksa sok rawatan. Kawin nu kahiji rawatan. Isuk-isuk 2 liter setengah. Rokol mah panditamahan jeung minantu naik kana 3 liter. Burusut itu naik kana 4 liter setengah. Nu kadua kawin deui minantuna rawatan naik kana 7 liter. Kawin nu bungsu langsung diitip. Langsung sejalan. Dan tengah gugu ke Allah mereka ke mata panjang umur.
silakan itu mah yang akan nek ngagugu kalau kebahkeun panganten lah heureun ieu mah digugurkeun ku anak ngeuna jongko jeung ijo ongko jeung mandat itu menyeuni mah 4 hektar leuheung masa jadi gitu nah bensian kudu mah 70 ke mandat mata bisa syukuran kalau ta'ala sabar cek Allah la ajidanakum lamun syukuran kalau ta'ala tungguan isuk pageto bakal ditama-tama kalimatanana lamun cucu nak digebakeun nek aya la ajidanakum nek tamah-tamah kalimatan di mana aya dibeurkeun di mah urang mah sesek di deuleun oge urang nek tahu nu baraku didengekan incu itu urang nek dahar nikmat kalinge anak urang jeung salakina kungkang aduh kayo teh sareng ya kerasakeun ngarawatan anak jeung minatu mereka keur budak di jalan mah itu anak minatu sarua anak urang minatu urang ngagulung jeung urang moal aya nu otak lempeng moal cek anakna ayeuna lah usaha teh rasana mah kudu kumaha beak mungkin kumitoha aja kumitoha beki dia teh aing beki gede we ngejo teh tuh nek aman di mana itu lamun hayang aman rumah tangga geus boro-borokeun mumpung aya rada beurang keneh lah begitu mari tidak gua nih sok pake mah beak manten kan dia beragama dipakai jente mah resiko hati-hati pasalia jeung agama ribut itu maka cek Allah lagi dan aku mes beres syukuran bakal tamah kalimatan teh nu mangihan nah soal cucukna teh gelaan coba aya nu ujulan ngade nah hanya Pak cenah janji Allah teh awas nu ngabobodo nah semakin ngabobodo penting Allah cenah mun syukuran bakal tamah kalimatan aku penting jadi teh syukuran ayeuna teh parah ayeuna teh nu lagi binapaan wah dan itu cucukna dirawatan gambos cucukna kurancetan jadi aja